Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sok kalau tarik. Satu acana hapunten bilih abdi ngaganggu waktos nasa kedap. Perkenalkeun nama abdi Reja, sareng ieu rerencangan abdi Sarah Fitriani, sareng ieu Najwa Nur Laila. abdi sareng rerencangan dipancenan tugas ka guru bahasa Sunda di piwara ngawawancara. Sim abdi sareng rerencangan bade gajantenkeun narasumberna nyaeta Bapak. Kersa atanapi henteu lamun diwawancara ku sim abdi sareng rerencangan. Mangga. Asa gitulah. Hatur nuhun Bapak, tiasa abdi ngamimitian wawancara. Nuhun mangga. Dupi wasta Bapak saha? Nami teh ti asal oge teh can dirobeh namina Mulyadi. Samian kitu teh no? Nya bios. Oke. Kunaon Bapak hoyong janten guru ngaos? Jadi sanes kahoyong, janten guru ngaos itu sanes kahoyong, teu gaduh cita-cita hayang janten guru ngaos. Ngan panginten ya tos alurna sapertos kieu ya kieu. Kumaha Bapak kawitna janten guru ngaos? Kawitna memang ada kepercayaan gitu. Terus aya kepercantenan we ti masyarakat panginten da memang ari secara guru ngaos istilahna sanes cara sakola anu formal. Walaupun sami pendidikan tapi aya pendidikan formal anu pendidikan tidak normal formal itunya. Jadi ari guru ngaos mah sifatna teu formal jadi aya antusias kahoyong masyarakat ya panginten. Terus kahoyong masyarakat. Ti iraha Bapak janten guru ngaos? Dipercanten ku masyarakat nitipkeun murang kalihna ti taun 2008 2008an. Bapak biasa ngawulang di mana? Ngawulang teh biasa hiji di rumah secara tadi teh guru ngaos, kadua di madrasah Jamiatus Sibyan panginten sareng aya kanggo ngabingbing masyarakat di tiap-tiap masjid sifatna rutinan gitu. Bapak ngawulang pelajaran naon wae? Upami pelajaran mah ya sesuai kebutuhan. Kalau upami murang kali berarti pelajaranna Iqra gitunya Iqra. Upami nu dageungna berarti pelajaran kitab Safinatul Shalat, Safinatul Najah gitu, seperti gitu. Bapak ngawulang tabuh sabaraha wae? Upami di murang kali di bumi berarti ngawulangna ti mulai ba'da maghrib. Ba'da maghrib dugi ka kadang-kadang tabuh salapan. Kumargi didamal dua sesinya. Sesi teh dua bagian. Upami ayeuna di rutinan berarti biasa ba'da maghrib tepi ka tabuh dalapanan. Sabaraha murid Bapak anu diulang? Upami di bumi di dia ya kirang langkung aya 55 ti kelas PAUD Iqra dibika kitab baca-baca kitab awal dasar seperti Sapina Jurumiyah, Talim sareng nu sanesna lah gitu. Kumaha suka duka Bapak salami janten guru ngaos? Sukana ya berarti tos ngerasa bingung bahwa aya kamangpaatan gitu buat orang lain kanggo nu sanes berarti aya kamangpaatan kanggo nu sanes. Upami dukana ya pasti oge namina mayunan murang kali tong hariganing aya 50na 2 oge tos lieur gitu lah. Kumaha harapan Bapak kanggo murid-murid Bapak kapayuna? Teu aya harapan hiji murang kali supaos tiasa. Upami nu Iqra berarti sasaranna sampai bisa baca itu tos ngarusakeun hiji kabingahan. Target upami nu tos kelas berarti 2na berarti targetna tos lancar baca berarti kudu memahami ilmu baca sapertos ilmu tajwid. Upami tos lancar baca Al-Qur'an sesuai sareng ilmu tajwidna berarti harapana murang kali supaya tiasa
baca kitab sapatos kitu. Tos tiasa baca berarti tiasa mengamalkeun karena eta nu naon pelajaran nu dipasikeun. Cekap sakitu wae wawancara singkat ti SIM abdi sareng rerencangan. Hatur nuhun kanggo waktosna Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.